di alam dunia urang sadayana kada silih asa silih asu sangkan urang sadayana dipaparin ku Allah sebab kaberkahan dina umur urang sadayana. Dasar daripada kaberkahan ditafawul salah kieu sasi peringatan daripada Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lintang di urang sadayana teu aya rentean ku urang sadayana penting ayeuna urang hoyong kenging syafaatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara urusan barokah, oke, ditamsilkeun dina ieu tempat saja nyata di masjid daripada Al-Barokah. Tinakos ieu bahasa barokah teh sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa di antara perkara anu langkung perkarana. Barokah di mana-mana Allah parantos ngabarokahkeun naon perkara anu dipasikeun ku Allah bakal karasa kanikmatanna. Mana di antarana selma ibu keluar lobok kalau tapi lamun ku Allah disebut kabarokah eta jalma akan dihilangkeun ku Allah sifat daripada kanikmatan naon anu ku Allah dipasikeun dina ladang kasabna eta jalma. Mana di antarana paribahasa kabarokah urang mudah-mudahan sholawatan hayang menang barokah amin syukuran di mana-mana urang sedekah hayang barokah ngan bahasa na barokah didinya teh ibu bapak harina sadayana kurang prayoga kauni barokah teh anu kumaha hiji kabarokahan teh lamun teh mah ladang tina pakasaban teu ngarupa kana syarat. Mana di antarana lamun teh mah jualan kana naon jualan kana tuangeun sifatnya eta jualan teh ulah aya sistem bahasa tupajem tipu neangan untung anu badak tapi nilainya urang meunang nipu maka hasilna moal barokah. Lamun urang tina dagang lamun urang tina tani sami sangaskanten kunaon cek urang teh dagang timbul hutang tadi timbul tadi ngadaki tapi kurang cekurang teh rugi lain teu barokah ngan bisi dina eusina lebih kahayang ku urang barokah teh aya perkara anu ngarupakeun mata hasil daripada pakasada urang di antarana mana di antarana sifat ku Allah diilangkeun kabarokahan teh ibu bapak hadirin sadayana kitu di antara nabi ilangkeun aku Allah subhanahu wa ta'ala ti payun abdi kantos nyarios kirang langkung 2-3 sasi kapanten dina sasi maulid paman telefat ketika Allah nyabut kabarokahan eta jalma dina kahirupan teh kulantaran urang sadayana hiji jauh ti ulama jauh ti kiai jauh tina ilmu agama maka di mana-mana jalma jauh tina ilmu agama jauh ti ulama jauh ti kiai pun hirup eta jalma moal barokah. Contoh urang priyogi ka kiai kecil priyogi urang priyogi ka ajengan priyogi ka kasepuhan priyogi di mana aya nu maot anu dibejaan panggeulana saha ajengan di mana urang rek ngundatan nu panggeula degangan ku urang saha ajengan di mana urang rek kawin teu ngitung waktu jeung tanggal sagarobana nu pertanyakeun ku urang degangan ka saha ajengan leres naon sababna beda sabab dina urusan hutang hitung jeung sagarobana nu geus galih di jalma jeung di manusia di masyarakat nu deteangan teh hayang barokah terkadang ibu bapak hadirin sadayana ketika jalma saur Gusti Allah saur Kanjeng Nabi jauh tina perkara urusan agama jauh ti ulama yarfa'ullahul barakata min kasbi dihilangkeun ku Allah nawanana kabarokahan daripada sifat min hasil pakasaban eta jalma naudzubillahi min dari wangsulkeun urang teh dina wengi ayeuna teh sejak naon sejak takdim wa taklim karena diisrokeun sareng dimirazkeunana junjungan urang sadayana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litabalu salatullah salamullah
Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid bi alil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin ala yasin itu di